Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang naraskeun kana hanca matan Sapina anu biasana nama kana terjemahanana nama digentos kana matana. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanu kang ge diajar keur ngalogat sinareng nadomanana. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus. Sitatun eta aya genep. Ilajul hasafati tegasna kahiji ngasupkeun hasafah fil farji kana farji. Wa hurujul maniyi jeung kaduana kaluar cai mani. Wal haidu jeung katiluna haid. Wa nipasu jeung ka opatna nipas. Wal wiladatu jeung kagenep jeung kalimana ngajuru. Wal mautu jeung kagenepna maut. Nadomanana nu ngawajibkeun adus genep kabehna. Hiji ngasupkeun hasafah ka farjina. Dua bijil manina janten jimana. Tilu haid netepan kana patokna. Opat nipas getih bada ngalahirkeun. Lima ngalahirkeun najan tegetihan. Genap maot wajib diadusanana. Nu lain syahid serta jalma muslimna.